Sabada namatkeun bagian ke-58 urang teraskeun bagian ke-58. Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng nu judulna Si Gombrang tiasa katampi kalayan kabingahan. Atuh nyangakeun we etang-etang hiburan pangbeberah mana. Para mitra sadaya ayeuna nincak bagian ke-58 carios nyamung Si Gombrang gitu. Mangga nyangakeun para mitra sadaya dongeng nu judulna nyata Si Gombrang karangan Dede Rukmana dina bagian ke-58. Wilujeng ngadangukeun etang-etang hiburan pangbeberah mana. Mangga nyangakeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Si Gombrang. Ieu dongeng para mitra karangan Dede Rukmana KS ayeuna teh nincak bagian ke-58. Para mitra kaum dangu mangga dongeng urang teraskeun deui dina akhir bagian ke-58 urang sami-sami ngabandungan harita si Bogel eleh jajaten ku Si Gombrang. Memang para mitra dina ilmu batinna kitu nya dina tanaga batin beda satingkat. Beda salapis gitu para wargi. Si Gombrang leuwih luhur. Sok sanaos ka pangawakan Si Gombrang begang, siga congcorang murus atuh cenah kitu. Namun para wargi ilmuna luar biasa. Hebat pisan Si Gombrang teh dina mena ngagem ilmu panemu jampe pamake. Kumargi memang ayeuna parantos asak diwarah kitu ku Eyang Cakrabuana. Mangga para mitra urang teraskeun hanca dongengna mugi-mugi acara ieu tiasa judumakeun. Akhirna para wargi jauh teu burung cunuk anggang teu burung datang. Si Adok anu mangul awak Si Bogel geus anyog ka lemur bubula kebat si Adok ka jero imah Maero. Anu puguh barang nyaho kadatangan jadi salaki bari awakna dipanggul ku salah saurang jalma teu pati dikenal. Sari Puspa reuwas bari satengah nyeureudeg pok Sari Puspa kedah tumanya. Kunaon ieu salaki kuring? Beti panggul kitu na disiksa ku Andika? Cek Sari Puspa ngambek bari tuluy ngarangkul anu jadi salaki. Si Adok kasima jeung reuwas pok nemal Arab teu mugi atong naros ka abdi margi abdi mah sidang terang saya teruskeun ka tuang raka sun masalah ieu mah kitu. Kunaon Kang Bogel kunaon? Aduh Sari akang deh tas bantrok kakuatan jeung Si Gombrang Sari. Aduh. Idada meni asa eungap. Iga meni asa remek aduh. Eungap Sari sok pangbalurkeun dada akang ye. Kuracikan ubar ieu ye. Akang teu kuat nahan. Aduh ampun teh. Aduh. Cek Si Bogel terus peureum ngararasakeun ka nyeri anu karasa ku dirina. Sari Puspa reuwas jeung karunya ku nasib anu jadi salaki. Beuki temong geuleuh ceceubna Sari Puspa ka Si Gombrang. Mun kitu mah kajen kuring anu rek ngarah jiwa Si Gombrang Kang Bogel. Samalah si Puspita ge rek diajakan pikeun ngagembur Si Gombrang tuh man. Ulah moal kuat Sari. Tong boro jiwa maneh sadalah jiwa akang ge. Jeung guru akang teu mampu ngarubukeun Si Gombrang. Haduh nyaan hebat Si Gombrang. Aduh, tapi tunggu. Akang rek neang ilmu. Cek Si Bogel bari nahan kana. Para mitra sadaya, teu lila jol Puspita barang red kanu jadi bapa. Cerit Puspita ngajerit. Abah, kunaon Abah teh? Eta salira kuat karek sakitu. Puspita diuk digireun inungna. Ita anak Abah mangga hidup masih nya ka Abah euy. Aduh, kusabab kitu hidup kudu jadi anak anu bisa mantuan kana kasusah Abah. Tos tu Abah Puspita baris ngabantu kana kanyeri Abah. Ita moal cicingeun tan wane Ita baris ngajorag ka Si Gombrang. Saasa benerna Si Gombrang teh nya? Si Gombrang teh sabenerna mah masih kene dulur Abah. Aduh, Ita kapi lanceuk. Dulur sainung lanceuk ku kitu tapi ku sabab manehna ngarebut raja kaya lahan titinggal ti kolot Abah. Nya mah masih kolot kene Abah. Jadi Abah teh teu ngeunah ku Abah dipenta manehna kalah ngajak pasea. Kitu silsilah nama.
caritaan anu ditepikeun ke kedua ka pamajikanana jeung ka anakna Estuni jauh tina kanyataan. Papalimpang jeung kanyataan. Da ai sabenerna mah lain kitu. Kaya kieu mah ulah kudu ulah diantep. Ita hidup siap mun kudu diajak ngagempur si Gomrang jeung emanya. Abdi mah siap mah dugi ka mana ge. Jiwa katutraga abdi mah anu nalah si Gomrang teh kudu aja dina pokona mah dina leungeun urang kitu emanya. Halus eta tanda hiji budaknya ka kolot. Tapi sakabehna mun dilaksanakeun taya hartina maraneh duaan moal aya kekuatan. Kalah nambah-nambah pikasusaheun Abah, nambah-nambah picilakaeun. Geus tong loba pikiran bisi Abah ajal keh pokona mah. Bisi Abah ajal beh dieu. Eta mah ayeuna mah ulah waka. Ngan eta seuneu kudu ngagedur. Lir ibarat nya eta seuneu anu aya dina huut. Tuluy ngeulun. Sok sanajan nepi ka iraha ulah nepi ka pareum. Nya eta sifat hayang ngakempur si Gomrang. Ku Abah didoakeun hidup masing mulus rahayu berkah selamat. Dina ngoning nyempuh cita-cita. Tah kitu ulah waka ayeuna teangan heula ilmu panemu jampe pamake. Pokona mah sing nepi ka masagi dina sagala bidang. Kakara ngalawan si Gomrang. Si Bogea terus peureum deui bari jeung manehna teh. Mere atikan kanu jadi anak jeung pamajikan. Satuluyna si Bogel ku pamajikanana jeung ku anakna tuluy diubar aber. Diubaran ku racikan ubara saaya-aya. Nyaku sabab tuluy diubaran tatuna si Bogel mimiti nuju kana rada henteu berat teuing katingalina. Tuna di lemur bubulak kiwari guar lampah si Gomrang. Nu poe eta si Gomrang jeung Cakradewa kakara anyog ka tengah leuweung alas kobar. Dasar kitu si Gomrang kudu geus waktuna panggih jeung Ningsih. Harita si Gomrang katu Cakradewa bet make jalan anu liwat ka tempat Nini Cantini. Samalah saperti biasa sakitu kaayaan keur teu ngarareuna si Gomrang mah Estuni tara dijieun pisan ka nyeri teh. Pikiran nu kusut jeung bararingung Estuni teu dianggap samalah geus teu ngingetkeun kakolotan. Tur teu era ku Cakradewa ngan harita teh si Gomrang ngahaleuang para mitra sadaya. Ngahaleuang manehna ngahaleuang da memang kitu kaayaan si Gomrang. Eling-eling kabeh barudak rumingkang di bumi alam. Urang teh darma wawayanganana ana sok kasasarnya lampah nafsu nu mata kaduhung awak nu katempuhan. Aduh nya. Hei barudak mangkat igin kana janji ulah rek kadalon-dalon. Ngoning nungtut ilmu pibakleun pisampeureun. Mesat ngapung putra sang arimbi teu nyaho tuluyna ku sabab sok sieun misalnya aduh aing Cakradewa euy nyaan urang urang teh kieu jeung kieu we hirup teh euy nah tuh si akang wae ngalagu teh sabareng tungtungna kan aduh kuring maluputnya nyaan teu bisa kakabihan teh kan. Tah, euy mah kudu bari samadea nyanyian cara urang dieu euy. Pokona mah ngaheuleuang we, laguna mah lagu naon nu penting mah urang teh. Ai soal ngaheuleuang eta teh keur naon teh? Mikeun stres euy nu penting mah kitu ya. Utamana mah euy ka barudak nu baris ngeusi kana poe-poe anu bakal datang. Ulah cara uing ai nyanyi hayang ka betus eueuh. Aring ke mah meurentang tuna ge euy beuki dieu teh. Urang teh pasti robah sabab nurutkeun kana uga cenah euy. Yen cidang mah ka urang baris ngahiji diri pikeun ngancurkeun kaum-kaum jalma nu rek ngarah-ngarina insyaallah da geus we teu nyaot mekang saha-saha nama tong wani-wani bisa nyalahkeun ke bisi salah ke tong wani-wani bisa nyebutkeun ayo nyalahan jadi masalah lain di tempat teh asa kakaran nincak kuring mah kang boro-boro maneh atuh uing kakaran nincak ka tempat ieu teh si Gomrang katu Cakradewa bari tuluy laju ka jero leuweung alas kobar. Ningsih katut Nini Cantini nu aya di jero saung, tengah leuweung anu kalingkung ku rajeg dan tatangkalan ngarasa kaget anu lain meumeusan. Ari sabab ceulina kadenge meuni jelas, aya jalma lian anu ngambah ka eta tempat. Komo deui beuki reuwas sapikeun Ningsih, sabab deui reuwas teh hatena betratug teu pupuguh. Ari sabab pikeun Ningsih sanajan tepi ka mana bae Estuni. Mua poho kana sora nu jadi salaki. Ku kituna pok Ningsih kedah carita ditujukeun ka Nini Cantini. Nini,
ke tempat urang geus aya jalmalian anu wani ngamah ngan eta jalma sorana bet asa sarua pisan jeung Kang Gombrang ini kumaha upami abdi amit heula sejamaluru eta sora naha saha sabenerna nu keur ngawi lamun pangharapan ningsih kitu aya hadena jalma urang deukeutan tapi tong ngatarakeun maneh pokona mah ulah waka ngatarakeun jirim kumaha sanggup maksud ini kumaha urang intip eta jalma teh tapi tong secara langsung nemongan tempoh heula bisi jalma nu niru ka maneh niru sora salaki maneh nyimas bisi siasat anu kaalaman ku nyimas baheula lain kungsi katipu ku anakna si Jaladri lain leres sumuhun ini waktu sarita teh waktu stas dirapalan ari wengina kapangkeng anu ngetrokan manawi teh Kang Gombrang terasa dibuka ari lol teh ningsih muringkak deui harita teh bulu punukna nu mata kudu diintip-intip heula hayu bisi maranehna kaburu jauh keneh ke hayo teu leleda ningsih tuluy nuturkeun Nini Cantini nu maksudna mah tayalian rek nempo saha jirim nu keur kakawihan si Gombrang katu Cakradewa nu jadi perhatian pihak Nini Cantini jongjon laleumpang bari si Gombrang teureureuh nawi orang kieu nasib diri berkadieu yang anyak pamajikan dibelaan lelewengan kamana atuh neanganana uing teh geus bosen leumpang teh aduh sakaliwa kamana nya aing nasibna kieu-kieu teh jangkung para mitra sadaya harita si Gombrang tuluy atuh ngawih Cakradewa mah tenang-tenang ningsih nu keur nyumput bari jeung bareng jeung Nini Cantini beuki percaya eta teh lain sasaha tapi jelas eta teh si Gombrang salakina para wargi kaum dangu sakumaha nu keur kauninga ningsih nu keur nyumput bareng jeung Nini Cantini beuki percaya yen eta teh lain sasaha tapi si Gombrang kuring geus teu samar deui yen manehna teh sasat neangan kuring nya atuh kitu mah wayahna we nyimas cicing heula keune kunini rek ditalek heula nah rek nanahaon cenah los-los ka ieu tempat tah mun sakira ngajawab bener keur aya nu diteangan turep cocok jeung nu diteangan jadi jelas meureun hidup teh neangan hidup tungguan heula nya ceuk Nini Cantini para wargi sadaya baringan sajorelat luncat ka hareupeun dua jelema nyatana si Gombrang jeung Cakradewa corelat kalayang tlek tanpa ngaluarkeun sora Nini Cantini geus aya hareupeun si Gombrang katu Cakradewa ngatu puguh we pikeun si Gombrang lain deui kaget mun sokomo Cakradewa haku kituna si Gombrang jeung Cakradewa tuluy rada malundur ari Nini Cantini pok tumanya ka si Gombrang barudak ngora geus kolot ulah sok sieun jeung ulah kaget geuleun sabenerna kula pangeus ieu tempat anu katalah alas kobar ayeuna aranika ngalantok ka ieu tempat rek nanahaon geurapok caritakeun deuleu motong pokona mah disumput salinung sinang siloka blak-blakan caritakeun ka kami rek nanahaon anika datang ka dieu aya hujan teh dileuweung teh aya nu ngeusian ari sugan uing dileuweung kosong merompong alias ko nya jiga lolong kosong syukur we aduh ai leuweung masih dimanfaatkeun di tempatan maknya ngarah moro sasatuan teu ngaraksuk teuing ngumaokan bangsa ning ieu kakayaan geledek teu lupa teuing jeung umat ini ulah salah nyarek nya ulah salah kitu ulah salah nyarek kitu ai nu marsihan deuweung ulah dicarek ulah malah nyarek kumaha deuleu ulah salah teu ngarti teuing aing mah nya nu maksud teh kieu lamun aya jelema nu lian terus ngalaan kaina diteutekan keur suluh ta umat tong waka dicarek pira keur suluh mah bereumpang ngala eta ge butuheun itu ieu ditungguan ku seengeng cereng jeung biasana ngala ge regang-regangna nu kitu mah teu naon tapi mun ngalakai tah di panghulan da nya lain mah ngalakai mang puluh-puluh ashar ta eta kai teh dituaran ta eta kakara dicarek malah tong dicarek deui ke potes sakalian begitu mah tinggang tarangna tah ku kampak gedugna malah mah sabab malingna teh loba pisan anu kitu mah teu nyaah ka pamarentah teu nyaah ka nagara teu nyaah ka bangsa nah hayang beunghar sorangan bari teu karana aya izin heula
Coba ngalanggar aturan teh. Mungkin pokonan baris datang wabah bangsa longsor teh cenah. Banjir teh cenah cek para ahli mah kitu. Mun hujan caina moal kacampung dari tuaran kaina sedang ai tangkal kai teh pan aya dihanapna teh. Teh para penyimpen cai cenah cek para ahli mah teuing da uing teu ngarti kitu. Ngan akar-akar teh bisa nyimpen cai tak kitu. Caina mah malikana keluar uingnya. Naon pangna uing ngalantu ka ieu tempat. Kahiji uing teh estuning geus berkaditu berkadieu atuh cenah berkakalerbur ka kulon ceuk paribasana ku tatang kota teh neneangan anu jadi pamajikan jeung anak ngan teuing budakna mah boa aya keneh boa sabab baheula teh cenah luntana ti lemur uing eta budak teh orok keneh nya beureun mun aya teh mah teu geus gede budak teh tah saterusna uing ku sabab liwat ka ieu tempat kitu nya kasebut jalma balik we uing teh ini lain garong lain bangsa teh lain jelema nu teu puguh lain karaman-karaman sok ngaganggu katengtreman masyarakat desa uing teh lain uing teh tangtuna ge uing rek ngiru ngaliwat teh maka dieu maksud teh kahiji memang uing teh keur neangan anu ieu anak jeung pamajikan atuh kaduana memang uing teh ka dieu teh siga-sigana mah nya kitu teh we naon teh teu nyaho jalan tak kitu tema si Gombrang sakedapan ini cantin ngahuleng teu lilapok da tumanya. Hade deuleu eta katerangan ti ilaing teh euy. Kun ini rek dicarek nu ngalakukeun hal-hal nu dieu dicaritakeun. Ngan samemeh arani kaliwat kula rek tumanya nah sabenerna pasti marahna alika teh atuh. Uing. Ayo. Mun hayang nyaho sini kana kaayaan uing teh. Rusia perusahaan ho sebenarnya kieu kedah. Cek si Gombrang berabat nyaritakeun lalampahanana manehanana ti mimiti indit nepungan guruna nyaeta Ki Buyut Cakrabuana terus mulang ka lemburna kasampak pamajikan eueuh meunang katerangan diburak bari ku goromolan Banteng Karangkeng nya terus dirina ngancurkeun si Banteng Karangkeng tug nepi ka eta tempat ditetek taya nu kaliwat tamat cacarita pok dipungkas kulisan kieu tah kitu nini lalampahan uing teh. Jadi pihak si Bogel teh teu ngarawatan pamajikan uing sabala si Bogelna ge sorangan. Sewaktu kabur teh naon teh sabab teh terjajaten cenah ku uing. Dina balikna si Bogel dipanggul ku anak buahna. Sabala lain ukur si Bogel meunang pangwaras si uing. Dalah guruna sorangan ge katelah Ki Garantang. Ki Gantarang maksud teh nu datang rek mantuan muridna aja ku leungeun uing. Sabab kapaksa uing teh lain jahat lain ngan kapaksa uing mah bela diri. Jadi uing jahat teh lain uing jahat jeung telenges ngan ku sabab jiwa uing reka ancam elmuna ku si Gantarang kapaksa satika pola tanaga si Gantarang dirubuhkeun ku keris uing tak kitu nini geus teu lobating tacanya lah uing teh jeung si Cakradewa rek mulangi lah sayeueuna naon mah di dieuna cek si Gombrang harita teh nerangkeun maksud jeung tujuan manehanana pangna datang ka eta patempatan. Harita para wargi si Gombrang dina ngoning nyarita teh bari jeung rek ngalengkahkeun sukuna. Atuh nini cantini tuluy nyarita deui. Mangkelanan sia Jalu. Mun bener awak maneh hayang tepung jeung anak pamajikannya neh. Mangka jawab deui sia dua pananya, saha ngaran Anika, tur saha pamajikan Anika? Aduh, kau sisnya we kana rupa jeung dedegan pamajikan uingnya. Ari keukeuh peuteukeuh mah uing teh nya heuge dibejakeun ngaran uing teh Gombrang. Anak tegas Abah Dempak. Inung uing ngaran Nyi Masrom. Lah, aki uing aki Arnasan. Ari lemur matuh banyak karang pamidangan mah itu di lemur dukuh. Aina panelah nya pamajikan uing ngaran Siningsih. Adi prayoga noglenca kokonangan berduit sentul. Berduit sentul maksudnya mah. Anak Ki Jabur nu geus ngawaris ilmu ka uing. Itu ini. Aduh, nya kurang kene kira-kirana. Cek si Gombrang netepkan ini cantini bari heureuy. Gombrang mun maneh bener kitu kanyataanana pikeun awak maneh poe ieu baris meunang kabagyaan deuleu bising teh nyaho. Ari sabab pamajikan jeung anak maneh aya dina cekelan kula. Ini cantini dari anaker. Atuh puguh si Gombrang jeung Cakradewa teh sirikna molotot kali. Nu bener nih. Nu bener nih. Nu bener.
tong sok wani ngaheureuyan uing isya mun bener ayeuna aya di mana pamajikan sok ganjang bejakeun ini uing geus ieu sono ka pamajikan cek si Gomrang teh sirikna luncat ka deukeut Nini Cantin mangkelanan sia mah tong deukeut-deukeut teuing barina ge eta bibir meni rek adak-adak we kana pipi aing nyosor-nyosor wae sia ayo sok ngirakeun ini ayo nu nya uing rek nyium pipi Nini anu ge ayo aing mah liwat neuheur nu kieu ngaranna teh alias peot kitu tangka waras sia peot-peot gen ini payu keneh sia kabudak kabujang deuleu bising teh nyaho geus ayeuna mah maraneh duaan tubuh lah sakedeung Bandungan anu bakal kajadian ningsih ka dieu geulis ningsih nu geus ngarasa cangkeu jeung kesel ge ambek kula lampahan si Gomrang gentak cengkat terus kaluar tina tempat nyumputna barang lol jirimna katempo ku panon si Gomrang colohok ari sabab kaya ningsih bet asa beda pisan ningsih maneh teh aduh sia dikumahakeun ini monya ieu si ningsih awakna jadi deungeusi deui aduh uing mencuriga si ningsih dikeukeupaan meureun ku maneh ini cek si Gomrang ningsih ka para mitra ku sabab teu kuat nahan geteran kasono jeung kasalakina geus aya tauna teu panggih gentak muru bari ngagero Kang Karta ya abdi kan muge ulah seueur saur ulah samar abdi teh ningsih Kang Karta ningsih terus lumpat muru ka si Gomrang aduh maneh teh bener ningsih ningsih hampura akang euy si Gomrang akhirna mah yakin jeung percaya yen eta teh pamajikanana nu keur diteteangan atuh teu loba polah jeung pikir si Gomrang lumpat muru ka ningsih sarta sarua pada lumpat ningsih Kang Karta antukna duanana silih rangkul bari disaksian ku paneuteub Cakradewa jeung Nini Cantin si Gomrang jeung ningsih tuluy harita teh para mitra sadaya manehna memang silih rangkul jeung harita teh rasa sono nu geus teu bisa ditahan rasa sedih geus teu bisa ditahan sono campur jeung sedih pagalo ngajadi hiji susah ngagamarkeunana kulantaran taun-taun teu patepung ayeuna tepung dina kayan kitu aduh ningsih bagja euy poe awak uing aduh meureun pangna awak maneh kuru teh jeung begang teh balas mikiran diri uing we meureun euy jeung mikiran kajadian sejen ningsih runtuyan kajadian pikeun urang lain mah waraksa bagja tapi pait getir nu aya euy rumah tangga urang estuning dieusian ku gambaran ti ieu pipisahan belasan tahun kalimat uingna leuman mu ti buyuh Cakrabuana nu ngeusi alat jagat karoban poe ieu uing asa ngimpi mun bisa tepung jeung awak maneh teh ningsih nah bener maneh geus ngalahirkeun ningsih mana budak kasih gawe bareng teh euy cek si Gomrang sakitu keur ngemu ka sedih teh teu waleh heureuy budak urang mah memang geus gede Kang Karta tur geus mincak jajaka panalahna Santika nganyaeta ayeuna keur ka mana teuing keur latihan meureun cek ningsih bari tetep aya gigireun si Gomrang aduh ningsih ari geus kieu mah euy aduh pokona mah akang teh bungah luar biasa bungahna syukur ningsih kajara roh heula atuh ngewa sosonoan di luar bari naogen sok kajara roh Ki Karta sareskan saya nama kalabat karayu teu sae di luar wae geus kitu mah atuh para mitra sakabehna tuluy arasup ka jararo ningsih tuluy cakah cikih ngahaneutkeun cai pikeun ngajagakeun cai kan jadi salaki sadengkeun si Gomrang jeung Cakradewa Daryu bari ngareureuhkeun ka cape pikeun si Gomrang harita bang baluh nu numpuk dina jero lalembutanana poe eta buyar laas taya tapak-tapakna asa teu sawatara waktu Santika nu tas rengse latihan ngurunyung barang Santika anyog ka tempat inungna pohara kagetna sanggeus di jero saungna aya 2 jelema nu teu dikenal ngan tetela Santika apal keneh ka si Gomrang nu pernahna nu melaan dirina si Gomrang barang red ka Santika tuluy tumanya da puguh si Gomrang mah can apaleun keneh oi naha di dieu imah teh euy jajaka atuh wawuh ka anak uing cek si Gomrang canyahoeun mun eta nu keur didago-dago ari mang nuju naon di dieu tur terang nya pisahan abdi urang dieu sareng mangga sanes kantos anulungan ka abdi teh ya mang teh nu kungsi melaan maneh euy waktu keur dikerepuk ku gerombolan banteng karanggeng lin ari ajeuna rek ka mana tuh ilaing euy maneh ka dieu teh
Ros gitu da imah tempat abdi miwapun biang kalipun ini cek Santika nyeceskeun atuh puguh si Gombrang colohok bengong olohok mata simeuteun ngadenge caritaan kitu hati tak hate ratu tutunggulan bet mun nya teh anakna ngarasa era ari sabab ari anak biasa jeung rengkak estu ning pikaresepeun ari dirina sok loba heureuy teu lila pok si Gombrang nyarita. Para wargi sadaya si Gombrang harita teh barang ningali eta budak jajaka tuluy nyarita. Anak kitu mah tuh maneh teh kebat sabab kaburu aya nu nyeureudeg nya eta Ningsih. Kangkarta anak Kangkarta eta teh anak urang Santika nu kungsi ditulungan ku Kangkarta. Santika moga hidup ulah ham-ham tak ieu anu ngayugakeun hidup gelarna ka alam dunya. Ieu nu katelah si Gombrang alias Karta nu dicaritakeun ku emak sababaraha taun anu geus lawas kaliwat. Meunang sakedapan Santika can waka ngajawab dirina masih perang sabil antara percaya jeung henteu. Santika ieu teh bener-bener bapa hidup kasep. Di Karta muga tong rek ham-ham deui kasep. Ari geus saha atuh nu ngayugakeun diri hidup gelarna ka ieu alam dunya. Eta bapa hidup teu ngabaju kebayuan teu nganapkahkan ka hidup gede ukur ku emak jeung nini di dieu. Apana kungsi ku emak dicaritakeun yen paburantakna antara emak jeung bapa hidup katut nini Romlah dibalukarkeun ku panalasi bogel goromolan banteng karangkeng. Samalah mun taya nu nulungan ku nini Cantini boa-boa diri hidup kiwari geus karingaran jeung kana tangtu diri emak oge baris kagadabah ku nafsu setan si bogel. Ngan untung ini Cantini nulungan emak jeung hidup kasep. Saterusna mah para mitra Ningsih ninghak kanyerian ari ras ku nasibna harita teh mun eueuh nini Cantini naon nu bakal kajadian ka dirina geus pasti disungsi ku si bogel kusabab mangsa eta pikeun nini Ningsih eueuh deui dangka pikeun bisa nyalametkeun diri. Santika ngabandungan Ningsih indungna ngumar kasedih. Santika ngahuleng terus mikiran kajadian nu geus lawas kalibat. Tapi waleh teu inget ku sabab mangsa eta Santika kakaranicak umur 7 bulan. Jadi masih kosong ingetanana. Tapi ku sabab manehna ngahlas nempo nu jadi indung antukna Santika leeh oge hatena. Anak kitu mah memang leres ieu panginten pun bapa nu ngayugakeun abdi gelar ke alam dunya ari tos saha deui da maknya ari abdi bijil ti beulah batu mah. Duh bapa sebuah bendu laksa duduka. Rehna abdi tos lami teu pisan ngangken. Santika akhirna ngarawuh suku si Gombrang alias Karta. Si Gombrang pikeun sakedapan mah teu wani nyarita kusabab sok sieun salahnya ucap. Maklum dirina ngarumasakeun sok loba salah ucap. Nganu jelas poe eta di tempat nini Cantini eueuh anu teu ngarasa bungah ku tepungna deui si Gombrang. Ningsih katut Santika nu jadi anakna. Si Gombrang papisah jeung Ningsih alatan neuleuman elmu ti Kibuyut Cakrabuana. Sedengkeun Ningsih satutasna si Gombrang lunta bet diganggu ku pihak goromolan banteng karangkeng. Nepi ka meh-mehan jadi korban nafsu sato si bogel. Samalah nu jadi anak mah sarua jadi korban katelengesan anak buah si bogel. Ngan untung nasibna alus bet katulungan ku nini Cantini. Teu sawang kumaha suka bagjana hate Ningsih katut si Gombrang alias Karta. Pon kitu deui pikeun Santika nu yakin ngaku eta bapana nu ngayugakeun dirina nu bisa gelar ka alam dunya. Waktosna teh.